Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat dulur-dulur di lembur, buat beraya di kota. Ini ada kabar gembira. Selamat dan sukses buat cerita dari Majalengka. Judulnya Kampung Cindog. Waduh, seru banget. Diproduksi oleh Agung Studio Majalengka. Keren. Pokoknya pantau terus deh. Kampung Cindog. Keren. Assalamualaikum. Aduh, harum 2000 kilo. Nya ieu marek menang bonus moal aya meureun geus tulus moal meureun marek kata teh 2007 paraeh man teh. Nya kukumahan teh gaji moal aya meureun teh kumaha ieu mah. Aduh, wong edan. Lieur, ieu mah lieur. Putih geuning di dia di walungan teh siga nama moal lagi dia mah naik usil we sudah mah menang lauk di dia siap Kumaha carana nya aing begitu naon nya nu matak begitu dia au boboldong naon ini butuh duit naon nu matak begitu nya tah geuning keke tapi da mah hasil kitu euy naon ya naon lurah kemana nya cenah kalebak sugan keur nguseup kitu teh keur naon nya tapi jika damanya tuh aya si duduk jika nama barang jeung palurah kalebakna teh duduk astagfirullahaladzim aduh sia mangalamun ai duduk sugan biasa hayang naon hayang kawinan aduh geuning aya Kang Abdul sok salik dulu aduh salik kala kumaha ieu teh kumaha Kang Abdul teh ka dieu teh rek naon uing teh neangan palurah Pak RT teh di ditu teh ayeuna teh aya nu ngadagoan itu saurang awewe saurang deui hansip uing teh titah ka dieu kitu si Kosim teh panungguan di ditu kekenya naha Abdul neangan ka dieu apa cenah cek kokoi teh mimi kokoi lewas na teh kadinya cenah jalan kalebak ka dieu jalan ka ditu teh nu kabelah dituna keke buah-buah teu manggih da tarima dudung mah di dieu nyalira bae aslina geus atulah keun ieu teh bantuan neangan atuh nya ka mana neangan palurah sabegitu sieun urang euy ka belah ditu mah oh nyagis bener lah daripada dudung di dia ngalamun teu para rugu bisi ieu ayo atuh bro urang ini bantuan urang euy
kumaha naik ke bawa labu. Lah ya aing euy cenah teh anyap itu bawa lama tuh. Gara-gara si Lurah. Aya Palurah mana? Pan. Tuh. Lain si Lurah itu teh. Dok nya itu Palurah macul kitu ngalakeusik. Bener itu lain si Lurah itu. Tuh mah. Nah, itulah. Oh, lain ya, lain. Namanya coba peot gitu nya lah aing. Aing geus kieu mah pusing ya, coba panas gitu. Nah, bener ayeuna tuh. Tuh. Oh, itu. Tuh, si Lurah. Nya bener tuh. Katingali dina pangawakana jeung dina pakaiana. Bener eta pasti jigana teh. Heeh, jeung itu si Lurah lanang hiji nama lanang. Heeh, nya. Gitu ya. Ayo. Buru dulu, parah dulu. Wakam numpang di lukil teh. Kurang lucu. Si Lurah ieu ye. Nya we buruhan sabaraha ieu titah neangan Palurah. Sampurasun Lurah. Gini emang abdi naon aduh. Kade Palurah aduh aing mah. Naon? Neangan Palurah. Amang. Naon cenah Pak RT? Buka teuing da mingguan di ditu. Ampun. Hansip ca urang, Kotim, awewe, teuing awewe manu gendut asa mah kapanggih baheula teh geuning. Di warung carita. Jadi kumaha ayeuna uing? Radio ka sampai nyaset dia ngobrolna. Palurah kumaha enggak? Euy, mana itu? Itu euy. Tah di dia. Di ulah sok. Tah, itu. Moal. Gusti. Nah, dinya. Kuring teh titah ditulan. Dung, nah ngajawan ka dia atau di dia? Mah mun si kampung Eta mah kabitaan tukang lauk. Geus kajen lah. Yang sesuai jadi kumaha ayeuna ieu? Urang teh kumaha Palurah teh mah ka ditu hayu. nah bejakeun we gitu Palurahna keur sibuk gitu kerapat gitulah kumaha we sok kumaha carana. Yang keur mah we. Geus engke aduh maneh mah. Geus si Dudung ke dia lah. Si kieu we si Dudung mantah deui teh. Bagi dua deui. Nya bejakeun kitu nya. Wayahna. Tungguan itu nya. Bejakeun bae. Mau diberea. Geus tong dibere bejakeun bae eueuh kitu. Kumaha lamun kita nang gaji. Punten ya mah. Naon deui? Tanaon dedeketan kitu. Iya. Euy, bujur teh sireum kitu. Geus juga teh mah ka ditu bisik ge bejakeun bae eueuh tepanggih kitu nya. Wayahna eta mah urusan hansip yo. Siap. Nya eta mah ulah dibawa bohong, uing kena lieur pamajikan nyarekannya. Sok-soknya. Aduh ya kilanang horengan teh. Kilahnya. Ya, siap. Yuk, sampurasun. Sampai. Ayo. Kemana? Ini teh. Kemana? Itu si Abdul. Geus juga dia buru urang mah. Tinggal lah atuh ngobrol teh can anggeus. Jadi Dudung teh kudu ngabaturan lah. Cicing. Tanang ka dia, yuk dia tanang ya. Aduh. Di tim sukses urang kayak tanang. Kumaha ieu geus tepi ka mana ieu? Naon Pak? Informasi teh beja rek aya teh. Masalah eta teh ya? Etan tadi pemiluan teh gitu rek pemilihan tah beneran Palurah. Kuring malin sieu. Nah. Aya hawar-hawar beja ka Dudu mah. Oke teh pemilihan tahun hareup teh bareura lawan teh. Jadi kumaha ieu? Berat ngajago pedas deui. Cik atuh pangnangankeun ieu na ame uing menang deui. Pokona mah kieu bae nya Palurah. Amun bener-bener hayang menang mah nya. Kudu geus boga kenalan. Ieu tah Palurah. Dijamin. Pokona pernahnya. Kampung naonnya pokona mah eta saprakan eta lolos we mata Palurah mun erek pemilihan kayak di kampung Cindong deui teh nya. Sanajan lawan bedas. Rosa mah gitu pokoknya kieu mah. Halus pokoknya mah dukuna. Pokoknya uing kudu jadi kuwu kampung Cindog deui. Untung geus ajan uing deui. Tapi kumaha ya urusan kadudungna kana? Gampang geus beres mah permasalahan. Sok tenang rek sabaraha we ge dibere.
Tah Itu. jeung kilanang ke kadituna Siap, mangkat siap. juk kaditu. Pokona mah kayak ku dudung di bejaan. Nya nya. Kayak kan dudung teh pasti laporan heula ka ditu. Heeh. Ame kumaha-kumaha ieuna. Geus jadi Nya. kara datang ka palurah. Nya gitu. Sok ayeuna puguhkeun Heeh. heula kumaha-kumaha. Kayak dibere lah jeung ongkos mangkat mah ayeuna. Tapi dah kaleresan ieu teh heueuh puguh eta. Oh, Kuring teh. Ulah dah. Sok tapi ayeuna kudu mangkat ka ditu bejakeun kumaha-kumaha. Pasti jadi. Ambeh teu lila deui. Pokona mah moal bireuk lah. Pokona mah geus palurah Percaya lah. nomor hiji Siap lah. di kampung Ciknog teh. Siap, percaya tuh lah. Sok ayeuna mah mangkat jeung kilanang ka ditu. Geus euy marek di dieu rek nguseup deui. Mun ayeuna nanyakeun tong bebeja aya di dieu, bejakeun teu nyaho gitu. Mah kitu ayeuna palurah Geus jadi. wayahna ayeuna mah kudu mangkat jeung kilanang ku uing dibere ieu jang beisina. Ka ditu teh. Heeh. Siap pokona mah lah. Cer ye tong Eh. sampai ka uing teh jadi deui ku cindog deui, kamu cindog deui kan. Dijamin. Amun teu geus aing mah moal nanya deui sia teh. Asa Nah, kan dudung. kemana heuh ada Eh. bolongan atuh. Wayahna bantuan lah. Nu Kudu nu tokcer penting mah pokona masalah ieu mah ya masalah Hmm. dukun ieu mah geus pasti paling jago, paling tokcer. Oh, geus Penting percaya lah. mah eta na wae heula. Nya geus ya jang ieu nama jang bensin mah. Nya wayahna Aduh, palurah. naon deui? Kurang keneh. Dah udah ka ditu teh jauh. Geus kadikeun tunutan lah. Ieu mah yang nambah teh. Ya geus salah ya hiji deui ya jeung eta duaan-duaannya. Wayahna tah lanang tadi dia ya nya. Cador teh. Dua lembar ge. Main leutik aing. Ya geus ieu ieu mah dudungnya rada tokcer saeutik lah, rada jag-jag. Sanajan aleutik gitulah. Ya geus wayahna tuh depan acan can mulai. Pokona mah palurah Iya. standby wae eta HP atawa ke dudung ka bumi lah. Siap. Lamun dudung geus aya informasi ti dukun. Iya. Kadah ka dieu. Wo Heeh. saya di mah ka dieu we da dieu paranti nguseup di dieu. Di dieu? Nguseup di dieu Siap. ngalaukna gitu. Ya kitu aja. Heeh, Palurah nya. bawa jeung lanangnya Ya, makan ya. pamitnya. Oh, Ayo, sok. Ki. Ieu lah. Nya ki nya Pada- wayahna ya. Beda ngadagoan lurah. Aing mah euy geus pemilihan di ku. Aing kudu boga duit loba di mana ieu neangan. Tapi geus tajen yang penting mah aing jadi kudu di kampung Ciendog tong batur geus. Aduh ieu beuteung kerebukan euy. Candahar teh isuk balik ah. Geus ah. Hampuranya. Ieu mah eta di lurah na eta han dibere 2 lembar. Ieu mah pokona mah tah kilanang mah geus rek baliknya pokona mah eka mana lagi masalah eta mah geus kege di bejaan deui nya. Oh, dudung, siap. Aing sugan teh 2 lembar. Salembar ge 10.000. Aduh, aing dasar palurah. Kerek ieu mah. Geus aing mah kieu mah. Boro-boro jang rokok ieu mah. Udah hareudang kalah kage teh. Geus ieu mah bangkrut ah. Euy. Ngusuk teh mun capek. Aduh, aing geus lauk mah teu meunang. Duit dipentaan ku si Dudung jeung si Abdul. Lieur geus dahar we lah. Konyol kana beakeun. Aduh. Aduh. Aduh, ieu warga kalah kabaran tong. Pan maksud abah teh di obrolan teh erek dieu genjang TKW ujung-ujungna 2030 nya meureun parah manten 2030 mah. Aduh, ieu warga. Makanya ieu teh geus mendesak sponsor teh naponan bae. Aya enteuna jana-jana anu arek TKW. Ai pok 2030. Dong. Kumaha Pak? Kada dong.
Kabenaran. Kabar teh aya kita itu nu penting. Kadudung teh Kumaha bah? penting bah. Kitu boga. Yes. Heula. Tenang, penting teh atuh poho deui dung. Penting kumaha teh bah? Heula itu naon karahnya. Geus kieu we lain abah. Bah, dung. Abah teh geus papanggih jeung sponsor. Wayahna dudung sukseskeun Abah ek neangan calon TKI. Sukseskeun. Soalnya khusus untuk janda-janda saja. Jadi TKI na calonna janda-janda saja. Ulah nu boga salaki mah. Rugi nu boga salaki mah Abah ge tah. Kieu sangsara boga salaki mah. Jadi abah teh ayeuna teh keur sukseskeun. Nya keur neangan calon TKW. Tapi khusus janda-janda umurna anu 60 kaluhur. 60 kana Bisa tapi kudu nyogok heula ka urang. Anu 60 kana salah. Soal babari anu 60 kana mah. Babari neang mah ge tambah kudu nyogok heula ka urang mun geus marangkat teh. jadi segitu aja Pak RT nya. Rek aya kepentingan kita perlu bisa nih. Kahade Pokoknya gitu aja geus jadi. sukseskeun. Itunya PT nya. Kahade. Kata si Dudung. Nya barokan di mun dibabaragan kitu lumpat. Si Dudung ayeuna mah inget tas gubak-gubak balong aing teh pan rek kan si Sadung dia pengedat Sadung Kebenaran itu aya Pak RT euy. 10.000 kok 15.000 nambahan 5.000 Pak RT bae lah. Aya naon Pak RT? Aya naon Pak RT? cicing Gemas gitu aduh Pak. keur ka Sadung poho aing tadi aya di dieu poho aing geus jauh inget tas ubak-ubak balong Abah diubak-ubak diusulkan Aduh parah ieu meureun. ganeng lalongitan laukna ge areueuh Ai di pentak kuring sok ulah, ai di ye pansina gede heula kumaha tuh di modal si Sadung tadi Eueuh, kalurah eueuh. la ilaha illallah ieu kumaha si Sadung Kumaha ayeuna? Uing teh ongkos cek geus erep sabaraha? Tah 5.000 aya 5.000. ejang naon Beli rokok, pernah kanjang kasih titin. Ku abah Eh, teh geus ieu. dijajan tempat lain. engke heula si Titin mah tanggung jawab Abah lamun Abdul bogoh ka eta Abah tanggung jawab tahu good Nyaan eta teh. lamun nya mah geus sok teknologi sabaraha adiekeun ka Abah PHP-keun duh cicing pokona masa eta mah Abah tanggung jawab kamarana kamarana ieu teh Mami eta teh kitu. mami pengen libur bae dagang teu dagang nutup bae ai mami aya tos yang mana ya saya sih CCTV ka mana nih? Ya aya di jero lain. Eueuh, geus sabaraha poe oge. nutup bae Mami mi na eueuh. nutup bae Lain haloream. Jadi carita nama ye. Memeh teh geus tanya. Jadi ai dagang kan bangkrut bae lo baru nganjuk nyaho Iya. sorangan. Aing teh pan beunghar hara rese. Malarat eukeur. Jadi eta teh geus tanya. ka mana Ada mah bisa. turun ngabejaan apa tuh Ih, Abah ge. engke gampang geula urang geula nu lamun geus berhasil geus sukses ke di bejaan. Ieu mami kok jadi rungkat kieu ya. Baheula ditiung jadi kieu ya, pananya ana model kumaha. Ari en mah urang geus jadi bos. Geus jadi bos, penampilannya kudu beda. Tadi akan bayar ya Allah pinjam heula kan aing. Pinjam eta 20.000 atuh ieu eueuh receh. Eueuh receh. Ayo me, ayeuna pan naikna duaan. Ongkosna sabaraha? 20. Yang geus enak mami 10 itu 10 leuh.
Kayak gitu 10.000. Bener nih, bener. Heeh nya. Dan numpak motor nang keduaan. Ya bener. Oh, kira ya. Kan amun kan nompak sorangan lagi. Ya heuh. Nih. Terus motorna. Ya motorna mah sorangannya. Motorna isukan dewe tuh 10 lah. Isukan 10 na jauh. Isukan ka dieu deui, isukan pesan ojek mah patupak ieu ame bayarna apa? Pesan dul. Jangan kan itu. Mas mau mah setengah harga. Tami atuh kumaha tami? Hah? Bawa pulang mah. Aku batur. Lain ai warung kumaha? Warung Nah, para si Titin lagi eueuh pan ngilu ka bapana. Ya Allah. Da mamihna eueuh. Nya kamarana teh magi. Nutup bae mi, ada yang udud. Wah udud teh Tapi ralieur. kayak kangen ka si Siti kalau kaya si Titin. Bisa Kangen ka si kangen Titin. we atuh rek dikawin moal budak urang teh Nah, mun arek mah. gampang kumaha mamihna. Urang bilang bae aya mah usaha teh. Ya kieu mi. Abah teh katakan tos ngobrol jeung sponsor. Sponsor. Hah? Sponsor. Sponsor. Sopo? Mun Sunda. masalah TKW. Heeh. Tah ngabutuhkeun teh janda-janda umurna 60 ka luhur. Tah mami bisi inget heug ek jadi ian sponsor ngayekeun Bener mi bener. neang-neang Mana si Titin jeung calon bapak heug eta. eta Bapak mi. teh pan geus pepegatan jeung mami teh berarti mami janda. Cik atuh kahayang teh mun stok anu barudak mah aya 60 ka luhur mah geus moal aya nu butuhkeun. Digawe sakedeung gering Paling saminggu. mami mah pan ieu teh geus di tatar ka ditu ke Arabna teh geus dikontrol. Geus gandeng lah di mana-mana ge eueuh nu 20 tahun ka luhur mah. Mi Ya anu 20 tahun ka luhur. Urang mah lobana oge sok. heug bisa tapi kudu nyogok ka urangna anu saumur sakitu mah nu sanapeun 60.000 mah 60 tahun mah nyogok ka urang kudu mayar. Ari disogok teh geus buka urang nyogok ka sorangan nyogok. Atuh beuki gede sogok manana meureunang karunya. Ih. Aing mah Pan ari bagi dua we. nya geus pokona mah kumaha beunana mi. Berean. Ya heueuh mah pasti. Pasti emang kita sumpah teh rabi kieu tah. Awal jelema. Itu kana teh. Aing mah cici urusan abah cici. Ambeh menang di dieu. Cici ku abah teruskeun. Nih, daripada lieur-liurnya di Bandungan dengan ribut bae parasya bae abah lieur pusing dititah ngaikeun neangan dang TKW bal bener mi da awewe nya geus abah we teh mana ngajir Abdul tah nuliskeun Kita calon jadi TKW TKW bae mami mah. Bung. entong geus kajenan mah kieu mi warung jual nyalonkeun lurah tak kumaha lurah teh kita Lurah. Hah? Lurah. lurah Kuku Lurah. Pan kalurahan bae urang teh. kukuan bener. Ya, oh lurah. ari desa mah kuar lurah lamun kalurahan lu Lurah. Jadi urang rek nyalon ke naon ieu? nya ganti eta si lurah eta lurah kampung Atuh pan warga nu teh kere teh sakumaha meureunna aya anu milih ka uing. geus tenang abah tanggung jawab Wing, penting tanggung jawab. nu penting udud heula ka dieu Udud. tenang ke di Kera rojong Ngage uyos mah pamanjerna. kera. jual saung naon warung Jadi engke urang ngurus masyarakat, ngurus warga. ke dibantuan ku abah ge dibantu Kepan menang tina bansos, tak kita mami teh menang potong bansos. Kita dipotong tina sagalang ngeunah mi. Asa ngareunah ieu 50 ceuli ieu. saurang oge mi. Asa ngareunah kana ceuli ieu. daripada Nya warung Iraha ya lanjutkan ya Iraha pada waktuna. pendaftaran heula daftar heula nyalonkeun lurah lain lurah Geus lah pokona anu kitu we nya. lurah Heeh, ganti sulurahan boga hutang. nya kekeak tah mi kekeak bongana ka mami embung mayar bongana kekeak tah ayeuna waktuna Siga nama geus Bedak. modal dukungnya si lurah eta mah nya. moal loba hutangna ka abah oge ngabobodo bae Karena ini itu nanti si Dudung ini teh Naon ka kita ngana? sponsor. Oh, ayeuna teh si Dudung. Si Dudung. goblok eta si Dudung Gitu cenah mah. bongedan Geus gampang si Dudung mah tinggal dibere upload 10.000 ge pasti kaleot si Dudung mah.
dak itu si Dudung mah sabareng mah teh nyahoan si Lurah mah keur gawean dah ku si Dudung teh. Kudu palo-palo ieu kami. Nya we, kudu palo-palo ieu. Ngan urang mah moal ka ngajual eta moal ka ngajual warung urang mah. Da lamun ti aluseun mah teu naon lah urang mah imah ge dijual boro-boro warungna. Ah, bener mi. Sawal ngagadekeun si Siti kada. Moal si Siti ge beureun. Nyai urang geus jadi lurah mah beneran nya minantu ge meureun kanu naik. Nya ulah si Abdul, aku kasih Abdul. Era urang nang Hansip jadi nya Pak RT, kayak Pak RT jadi wakil yang mami. minimal jadi RT lah. Nyapan ke jadi RT ku mami. Disogok. Ah, berarti diangkat nih. Nya Hansip nya RT. Pokona mah geus si Abah Kasim. taekeun Hansip mah. jadi asisten. Geus gampang. Mah urang rojong heula, urang ieu heula di non dukung heula lah. Sok wajahna ka masyarakat. Udud na mana udud da udud. Udud wae mah deh aing mah. Ih, aing udud teh aing teh mayar ka ojek teh kurang 10.000. Geus kajeun cicing. Udud Cicing heula pokona mah. Oh, wah tuh udud nage. Pan kami nya nu dagang teh astagfirullahaladzim. Eta beli gara-gara urang geus otak lurah jadikeun ka dagang kela cing. Geus ngiring calik. Heula cencum. Cingnya. Eta itu teh nu ieu dicung teh. Cencum. Anu geulis. Anda. Kumaha bener atuh ngarawasan. Ya calik. Nah, ini namanya nu calik di dieu mah kudu divaksin heula. Lamun teu divaksin rek dilahun ku saha bae eta mah sok. Nya da ieu medal mami ka di dieu teh. Abah dilahun, da bukan dari vaksin. Geus aja menjahot. Sok heula. Jangan lupa. Bener mah nya nu kieu. Deh aing mah. Allah. Alah eta nu beureum nama di tukang. Aduh aing mah. Ieu duit naon? Dekat teuing. Nya duit pas. Urang we. Iya rokok ya. Aduh, tuh alhamdulillah. Menang udud ya. Ngan dua bungkus. Iya bawaan tim urang bawaan. Nya dibawa nya sponsor. Sponsor naon? Nyalonkeun lurah. Lurah. Saha calon? Da geus teu balik lurah anu itu mah. Calonna saha? Nya ieu mami beureun itu lurah anu itu. Jeung lurah kamari. Nyalonkeun deui. Anu loba hutang. Iya eta. Ayeuna ge kuring kertas ditang yang si lurah teh eueuh Geus eta teh. tangan pokona batuan ke lamun jadi asisten, cicing jadi asisten. Geus pokona mah ka warga-warga omongan, kabeh omongan nya. Amun teu milih si Mami Kokoy bejakeun. Pasti Ditagih hutang. nya bener. Anu hutang mau kudu bayar gitu nya. Ya. Bener mi alus. Nah, Ya. bener gitu. Mi Lah lamun alus ada bekan boga hutang ka urang gini. Urang ngomong hutang. Geus bayar rek. Geus pokona mah kitulah. Pokona bejaan mah dit catetan nya. Nu boga hutang catetan. Catatan. cencum amanat. Utang abah mah lunaskeun. Nah, urang Asal Nyolok eta. Ya asal nyolok eta. tapi kade ulah kacirieun, ulah kacirieun ek nangancur. Tenang, abah bagian jodoh mah loba jalu anu masih daruda, loba. Ya pokona mah nya di amplopan warga-warga sabaraha. Tapi tong nyaho si lurah nu itu nya. Moal Ade ieu pokona mah rahasia. aya ieu sponsor sejati ieu. Mang Abdul. Ieu nyaho geus nu kieu mah mun ya ampun. Geus nyaho urusan nu kieu tong boro-boro nu kieu pam anon pilih RT oge aya nomor sagala. Wow, ke Ambo ieu mah. Bau naon? Asa teu ambeuna naon? Udah can divaksin, mata kudu divaksin geura. Itu corona gitu. Kado. Kado puruk. Iya, bau naon? Ya, tak udah divaksin ti dieu tah. Ieu tah. Si RT mah teh idak lah. Ieu tah. Asa teu kaambeuna mah. Atuh nyuduh kana ka. Ieu tah. Tadi dobrokeun teh. Je, atuh karari. Tapi dah teu corona. Atuh batik corona cen cuma teu kaambona naon abah oge. Nya ayam teh dah. Nya. Yes,
keur semangat-semangatan nguruskeun ieu kakak hayo ngawaduk. Hepung jadi lalumpat. Ye mi teu karasa, ai teu karasa aja kumaha ari mami. Nya cik atuh ai keur kieu-kieu teh mah sing rada nyakola bujur teh. Engko disakolakeun nembe lebet KTK bujurna teh. Geus enak kieu. Wayahna nya entong ibu heula ka batur harewosan bae tong ku omongan entong seseng depan we saurang didatangan. Nya kan dibere amplopna saurang di amplopan. Kade wayahna milih gitu. Mi tapi hutang abah kumaha. Geus masyaallah. Eta geus utang geus gampang hutang mah. Mi ayeuna mah kieu bae, tenang masalah mami nyalonkeun nya. Nyalonkeun lurah abah tanggung jawab. Abah mah naik balik heula. Nengas strategi supaya lebih kuat ieu mami dina pencalonan anaknya. Oh, dijamin mi, dijamin. Ya pasti ya geus percaya ngan wayahna ieu. Nyieun tulisannya di dinya teh kudu aya korab. Apa korab? Nu kitu belah. Geus kajen kitu bae. Nu penting ngarti nya kitu. Koordinasi lapangan. Ya, siap. Kordes. Korteng teh koordinasi tetangga. Eta nya Nya. wajib eta. Nya kitu mi. Heeh. Hoyong manten, hoyong Jik. Aduh, ampun ya geus kieu teh. Ya kilanang, pasti mana bae? Hah? Pas itu nyangrang dak lain. Wah bener kilanang. Pinuh ilmu nama. Ayeuna itu lompang bae oge. Mah ngopi ka abah di ngopi. Aing mah aing jeung bisa ngomong kieu. Geus hayang heula aing mah. Sok kitu lah sok ongkong. Kali ka imah harorean nya. Di imah usah saha. Warung corengcang. Ai datang ayeuna titah di udah. Aya bahan warung jeung imah-imahna dijual. Kumaha kurang hirup. Tapi aing teh harga diri aing kudu maju. Geus kumaha engke mah. Arek bebeakan ge kajeun harga diri. Pokona mah semangat lah aing mah. Demi Kampung Endog kudu maju. Ye kumaha koko ye. Maju ta Kampung Endog. Tingalikeun aing mah bebeakan kemajuan masyarakat jeung warga Kampung Endog mah teu jadi masalah. Dah.